Iya amun mah kudu pakai karpet merah iya. Jarok ieu ketemu. Tak kuat emang karunya kasih abu sebenernya mah. Iya ku jauh-jauh teh itu na guys. Neka mana Jarok perebutan ke sawah? Oh iya. Cara masih ambu kuari di saung corik bae. Bo ya lega awet iku beren. Ya baragus parena he. Pokoknya isu pakai gede berpupuk ku bapak. Ya aing. Tuh si ambu tuh yang Sama itu. lah mana si ambu? Itu tuh, Eta. bae. Aing aing eta si ambu ngedeng bae gitu. Ayenan gitu. Ambu. Aduh, aing alhamdulillah bae datang ka Raka Saung ya. Aing ambu mana lasun? Itu di situ ambu ngagoler banyak kan sempak bae. Aing geus hayu nya karunya kasih ambu coba ge, gara diatakeun. Aing Masa Allah ambu kunaon kitu cari pe ambu? Astagfirullah. Cari kok kaliukeun bae mantog deui. budak aing. Karunya si ambu deuleu cari we dia Aing mah. pernah tiga mantong. Aing mana karunya kasih ambu, Sama. nanya aslina bae ya ka ambu kuari. Cari ge, cari. Kadia. Dulu lah darusun coba ge, kada dia. Langsung dia di dinya ta. Dia mah gitu ya, ceritakeun ka ambu. Bo, pra. Astagfirullah kunaon gitu ambu ya. Terus abis sampai di teang ieu ti kantornya tadi nek ngabagikeun duit corona ge sampai terjadinya di teang ieu kusina. Iya ambu boga minantu arana si Ekmeh. La ilah ambu. Atulah gitu. Atuh kalah manyinaeun kalah aya nu ngagadabah ieu pokekna coba ge coba ro. Ieu boga saha ieu? Oh iya sempakna ieu siga kieu ke. Ku bapak nek di eta heula di toongan ieu sempak. Kan iya sempak lain nu ambu lain nu si Juned iya Jaro iya mah wayahna bae pangneangankeun pokona kudu timu ku Jaro atuh terus iya ho nya geus baseuh iya urut saha coba iya ho sebab melengkap nama Jaro ge eta kehelanana eta mah urang mending kene istilahna kumpulkeun dulur-dulur iya mah ambu mah nek masrahkeun ka Jaro bae nya iya ambu mah geus teu bisa bae pokona mah kumaha Jaro bae eta mah nya engke sapertikeun amun eta ambung ke ka kantor Jarok adu itu nguruskeun ieu sempak yang timu eta saha boga saha eta nyamu masari dilunjak bae kuari. Oh, hai kitu mangke. Aya si lasun di dieu ieu kuari nyabo. Coba pangneangankeun si Ahya kasina ka dieu. Teangankeun bae si barudak pokona mah ku dia ieu. Aya di belah dieu. Soalna ieu bapahang beres kuari keneh nya isuk ngabagikeun duit. Covid dieu. Oh iya. Si barudak karunya. Kuy ditangkan korek. Oh. Dia cari pokona mah. Dia tangguhan ambu di dia. Heeh. Nya aing hang ngising kuare, geus teu kuat geus beuteng. Ya aing jarong nyeun kalah hang ngising deui. Aing mah dihaliwukeun mah kieu geus beuteng. Siapa? Nya karunya kasih ambu. Eta geus jelas berhang ngising mah. Si cari kesina di dieu bae nya kamun datang dulur ambu. Juga beres ya masalah sempak. Siapa? Oh aing kaditolan di kuare. Ka mana ding? Aing hang ngising. La ilah eta dia. Kira-kira itu, Pak. Laju kumaya ambu rasaan. Bung geus teu boga rasaan di kuari-carik geus teu kuat ieu sagala ieu sari geus ngaya dia Penyakit mah ulah dikakulakeun nyalain mantri kula. da lapur si Juned ge pung geus teu ieu teu kocek ieu jelema kunaon meureun candahar teh lain di dia gara dahar lan burung jur teh ngurun kitu moal dipikiranan Juned. Oh, jalain iya nyambu biasana ge sok Jarok teh anu diteangkeun ieu mah ambu nu diteangkeun bisa-bisana. Carik ai jaro ka mana ieu kabala tinggi sing nyampu masari nang stongeun rasaan ieu nya dulur ambu moal keur datang meureun ieu amun eta mah ya ai ambu mending keneh nanggon di imah bae nya si jaro bae ieu ka dieu. Heeh. Nya ambu macan nyangu ieu kuari nya yakin namanya si ieu ge lapar ieu ngaya dia baik ieu awakna ambu teh heula nya. Geus segera balik bae ambu teh. Heeh nya geus tongeun rasaan nya ambu teh heula. Ya nya ade. Net tuh ade. Kami balik. Yeuna hujan deui ieu ho. Aing ieu minantu. Aing mah geus mau ieu bae. Kebel amat isi jarong ngising ya. Ingin kasus meureun ngising. Aing kalau hujan deh
aing mah yuk. Ay amu ka mana gitu musahunya di dia. Ay amu ka mana yang musahunya Lain di di mana ba gitu ra? Pat kebelaman. Lah kan nulis betong ya ai. Atuh jambu mangestiola. Ya lan ngena ketinya to kuat aing mah. Asi amunya na laju balik bae. Atuh bunungan jaro. Aing mah ngising ke gegeraun we to kuatnya hujan deui bae. Aing mah Jaro. nah. Ditangkan si ada hari jeung si Ahya. Oh, berjitangkon. Enggak, tadi. Aduh aing Cenah ge ro. Cek Ah. kamu ge jagi suku bae urang di desa kabehan inu aya di dieu keur kamarinya. Oh, aing gitu carana melenti tadi. Hooh. Jaro datang Chan. Datang mana? Iya. Karya di mana rana bae? Di mana Jaro? Kami sekali. Aing manang buan bae. Ti tadi jeung si Ambu di Dario. Cager ta jaro? Aku cagor. Iya, carik. Ah, la ilah. Hadar. Dan lala Dariuk-nya. Aduh, jangan ya. Lain dak ini hujan ya. Lain ya aing harusnya kasih Ambu eta tadi. Kumang itu jaro. Kan tadi aing buan ya di dia ngobrolnya si Ambu. Iya, aing coba ge. Ieu sempak tah di mana? Oh, tadi ge Ambu ngabeber-beber ieu lainnya dari. Ayo saya persaha. Atuh po Jaroge geus rada curiga ieu, yakin apa dulu agak apa si Ekme eta. Pasti laki-laki lagi kira. Ngeun ieu sempak usaha ro. Teuing pokona mah ke warga kabeh kumpul di desa. Dekon, ieu sempak amankeun ku jaro. Oh, diamankeun ku Jaro mah. Mau kabal desa aing na ke SD mah. Ieu na ka Jaro sieun dihukum ieu mau kabal desa aing. Ai dia kuna geus ngabajrong bae Jaro terus biasana. Coba ka dia ngarimo Kawa mah nyeri bulu kurang mah Jaro. Oh, eta tah inum ti Jaro. Nuhunnya ieu sampai. Oh, gerak. Saya ya, Be. Tapi ngomong-ngomong ya, bos iya, bos canting. Mau ngerokok, nya ngerokok Jaro mah. Senang Jaro. Duit batur kabeh di dia. Jaro dengekon. Kayak angin umulan di Jaro teu kuat. Dengekon. Ai eta nanti lamun misalkan pamajikan si Junet bener di Gadabah, lamun hukum pemerintahan kumaha? Ya, kieu hukumna, hukum pemerintahanna nya. Atuh dia mah teu naon masalah hukum mah. Soalna Jaro doang. Kayak ieu mah kieu ya. Para hukumanna eta nya masalah pergadabahan. Secara ieu mah urang mah secara kolotna bae urang mah ari masalah guyub lembur bae mah. Sepertikan ulah sampai nepikeun diasupkeun ka penjaranya soalna nu geus bae urang mah. Oh bener ka Jaro, memang di penjara, arunya pengen didamaikan bae sekolah mah. Ieu kunaon itu kubu hayang damai. Aneh ieu. Lalieur teh. Atuh kan kieu, atuh masalah hukum mah hukum. Soalna ieu mah kumaha cek pihak lalakina, soalna nu kuat lalakina sih. Eta mah ai bikang mah tok kuat di mana ge nya meureun dibawa lalaki ieu nya dinafkahan ku lalaki. Oh bener sih Ro. Ieu mah kula geus ngerahkeun ka Jaro Kabeh teh. kabeh geus pada nyerahkeun ka kulanya eta make ku kula. Bila mana istilahna aya nu ngaku paling ge ku kula dipentas sapirokon doang. Atuh Atuh pirokon soal hukum bae ro. hukum masalah hukum. Tapi di urang mah karunya jasa nya aing mah karunya ka rakyat aing. Kunaon dari? Dia ibu puak. Sana mau, dia maunya. Entah serius tak. Dia Jaro. Atuh gua Jaro mual. Iya, nya. Kan ngisi.